أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله رب العالمين. Ieu aya hiji kitab nyata kitab Durusul Fiqhiyah di mana ieu kitab nyarioskeun tentang tata cara ibadah dina hukum-hukum fikih. Anu mana ieu teh disundakeun ku almarhum Kiai Haji Muhammad Juwaini bin Kiai Haji Abdurrahman, urang Sukabumi, Allahu yarhamuh. Mangga urang teras wae baca kana ieu nazamna sateuacanna urang hadiah heula ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi dzurriyyati wa ahli baitihi wa ada alaina min barakatihi wa maddana bimadadihim syai'ulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Wa khususan ila ruhi Kiai Haji Muhammad Juwaini bin Kiai Haji Abdurrahman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ari puji nu sampurna eta tetep kagungan Allah nu kapersifat lengkap. Rahmat Allah mugi tetep sareng salam dijeng Nabi Muhammad mustika alam. Wa ba'dahu ieu anu dinazamkeun kitab fiqih ngarah resep ngarapalkeun. Mugi ieu nazam sing mangfaat gede kanu ngaos ka lalaki ka awewe. Pasal martelakeun cai. Sakur cai bijil ti bumi ti langit meunang dipake susuci najan pait. Kaya ibun cilaut sumur wahangan hujan buah ciburial jeung cihujan. Anging lamun eta cai geus dipake miceun najis hadas leutik hadas gede, maka eta suci tapi teu nyucikeun mun teu robah ku najis anu dipiceun. Deui cai robah sabab kacampuran barang suci kaya cai dientehan. Henteu jadi naon-naon cai robah sabab cicing atawa kayu dikulah. Ari cai saeutik mun kanajisan
jadi najis najan teu robah teu naon. Sejen lamun cai gede kanajisan mun teu robah eta teu jadi halangan. Ari cai kapanasan mata poe eta makruh kana salira teu sae. Makruh soteh mun caina masih panas dina wadah nu dipalu lian emas. Deui makruh cai kacida panasna. Cara makruh cai kacida tiisna. Ngaran cai saeutik nu henteu aya 300,5 ka ti Jawa. Lamun cukup berarti 305 disebutna cai gede ku ulama. Lamun wadah pasagi saasta leuwih saparapat eta cai gede deui.